YouTuber sadayana ayeuna urang sadayana tiasa tinggal ya gapura di lembur awi nya khas ngane awi tentu nama kan sebagai media utama terus ngane inyu terus luna deui ngane awi aduh iya aya di nu unik baraya walaupun teh ngane ieu aseupan tapi aya nu tacan terang ieu teh namina aseupan alat masak tradisional ti kapungkur tos aya mangga urang ngajeng wae kana tempat misalnya. Abi di rancangan teteh Reni mangga dadah ke kamera nyerah nah teteh pada naras ya teh serius nontonnya nggak bakal kena waktu nah tadi kalau begitu maknya aya nalengnong gitu tanya teh nuju naon kita nuju jelaskan pakai para wargi YouTuber sadayana kita nuju pentas seni baju dolnya seni budaya khas Sunda iya anu dipimpinan Mang Ade Upai tah Maraya Sadayana bilih bade acara hajatan gitunya bade hitanan bade nikahan biasa bade hiburan anak Panawung Jaya iya biasa ngahubungi Teh Reni nya biasa oge langsung ka Bapak pimpinan nyata Bapak Ade Upai teteh bajinor teh sapertos kumaha punten dijelaskeun kangge Maraya Sadayana. Ya, bajinor teh nya hiburan gitunya karena ieu mah tipe mah lebih ke yang modern. Oh, modern. Atau laguna tiasa dangdut gitu biasa. Bade dangdut, bade pop oge tiasa di bajinor. Maraya Sadayana gaul ayeuna mah tuh. Zaman now iya. Gamelan oge tiasa ngange dangdut, tiasa musik rock, tiasa pop oge kantenan kawis-kawis
seula pangetannya baraya. Nah engke urang lajengkeun deui ninggal nah ibinganana Bejidor nya teh hareun hatur nuhun punten atos ngaganggu kena waktosna nya tong hilap subscribe nya di LA di YouTube-nya aya di LA Desa Wisata dina IG-na oge aya dina FB-na mungguh ning mangga di like, di komen, di share ke teman-teman nu sanesna. Hatur nuhun sadayana. Di wisabuana pancateung padadan deui anu bageus aya kedung geuti dalema cai ieu iya sok di dieu Bu ngiklatna sareng sungkuring ya kalau dieu sor iya dasar Mungkin aya